Brad, sore-sore kia tamak kasar cua ngalah orang ya. Nying, ay si Kosim, tamak kesal ngalah orai cina. Please kos, kos anjir tamak kesal salahin tinggal orai Brad, ulah salah lah mulus ngalaman didinya dijamin ketagihan, lebih menantang anjir. Pasti lebih menantangnya guys ya. Kan taruhana modar, pasti lebih menantang. Montong Kosim lah, anjir omongin sia. Tenang Brad, Kosim punya cara jitu dijamin aman. Kumaha Kosim ngalah orai kumaha anjir nu aman. Pan mimitin yang liang nah heula ye duaan yuk. Lamun geus manggih liang orai, asupan kerupuk dijamin tah. Tungguan 5 menit leuleus. Mun geus leuleus kodok ku didinya. Nying. Kodaran we atuh aing ayeuna cekek ku sia tah ieu cekek tah. Seueur ngodaran aing mah. Kerupukna nu leuleus, angar we cenghar sia teh oraina mah. Ya omongeun si Kosim ya ampun teuing. Delaka teuing si ieu. Dasar anjir ya. Incu Raja Namrud. Si ieu mah. Brad, cek didinya Aceng lamun jadi menteri Brad, pantasnya menteri naon tah Brad? Anjing, Aceng jadi menteri cina. Oke guys, anu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali itu kieu. Manya anjing nuke jadi menteri anjing. Kapan sih andainya Brad? Seandainya udah kumaha atuh. Ayeuna dinya lamun misalkan cenah menteri penerbangan. Nya pan teu bisa ngapu. Bener teh da lain siraru dinya mah. Nya Brad jaba Aceng mah sieun ku ketinggian ning Brad. Tah eta nya guys. Terus ayeuna menteri perdagangan bangkrut wae di dinya ning barang dagang mah. Ya Brad teu bisa dagang pokoknya Aceng mah Brad. Ya nu cocok mah Aceng mah cek orang mah menteri pernganyukan ceng. Ya guys nya. Pernganyuk wah anyirnya ahlina Aceng mah nya. Menteri kehutangan modelnya Brad. Menteri kehutangan. Bisa wae ieu ya sarojata ya. Cair itu sarojata namanya guys. Kunaon di Kosim ngalamun bae. Parusing Kosim teh bi keur loba masalah euy. Sabar Kosim jadi jalma mah. Jangan ajari Kosim sabar bi. Tiap bulan Kosim bayaran listrik teu lunas-lunas oge sabar Kosim mah. Musala bibi oge teh lunas mayar wifi unggal bulan geura. Sarua atunya. Gila lah joanan keneh ieu nu rarempang. Brad, apa tuh kasih Samsuri? Samsuri. Heeh. Oh nu CS di dinya teh ya? Heeh ning. Oh nyaho atuh. Kamana ayeuna si eta? Nya teh pugu. Baheula mah kan jeung urang teh nya ulin bareng, kemana-mana bareng. Pokoknya mah urang jeung si eta mah geus siga borok jeung laleur we. Borok jeung laleur tuh. Terus kumaha? Cur ayeuna mah geus sukses ya, Brad. Alhamdulillah atunya. Heungan kitu teh pugu euy. Si eta teh geus sukses mah. Bagai kacang lupa cangcutnya euy. Anjing. Please mau kacang lupa kulitnya. Lain kacang lupa cangcutnya anjing si ieu geus celek deui ngomong anjir ieu. Teu eta tah. Anjing. Bisa wae ieu ya. Lampu patromak. Tah, ayeuna mah geus paham kan, A? Paham di. Tah bibi naik nanya nya. Sok. Saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka? Abi Tah, bener mo, maneh pinter geuning. Alhamdulillah sia Brad, kebetulan urang ayeuna leket pisan ka masjidna. Di cingna ge di masjid wae. Caritana kumaha eta? Pan manehna teh geus tembus ngasang di situs anyar. Tembus sabaranya 10 juta. Situs naon itu? Togel. Ini. Terus togel cenah. Judi online. Heeh.
maneh. Terus maksudnya eta meureun baturan maneh teh meureunnan bersyukur atas rezeki yang Allah berikan lewat judi gitu maksudnya berenya. Lain Brad, manehna teh geus teu boga imah, pan beak pake ngadepo eta teh. Maksudnya molor di masjid teh sapopoena ayeuna mah. Heeh. Teu gabelageun imah. Heeh. Anjing lebok aja. Tapi halus eta. Halus teh eleh anjir. Jadi eling kanu maha kawasa. Ya guys ya, iya lain kudu jadi sumber inspirasinya jangan kalian ya guys ya. Lain. Da teu kudu eleh heula judi ayeuna jadi lakat di masjid. Teu kudu. Parupa ieu dongeng anjir. Lain kos didinya teu kabita anjir cara batur saentagan mah geus gonta-ganti HP, geus gonta-ganti motor, geus aya nu bogaeun mobil atuh didinya atuh minimal gonta-ganti beugeut atunya guys nya. Urang Brad, urang mah jamanna santai tah, relax kosim gitu loh. Tara panasan urang mah Brad, cukup we urang mah gonta-ganti doa, teu hayang gonta-ganti nanaon. Ya, calon ustad mah Tapi Brad kosim ge nya minta doa cik geura ka didinya anu doana gancang dikobua tereh dilaksanakeun anaknya. Tuluy deui pokona mah sakali ngadoa langsung diijabah. Urang geus beakeun doa stokna geus eret menipis deui. Aya doa nu alusnya nu gancang dikobul mah nyaeta doa dahar jeung doa sare. Sok didinya lamun misalkan geus ngadoa dahar pasti dahar. Terus lamun misalkan geus ngadoa sare pasti sare kan. Tapi jero oge anjir didinya ilmu namun. Aing gitu loh. Pesantren gitu tamat. Di usum hujan kieu cocokna usaha naon nya, A? Usaha aku mah maksudnya Yang dadagangan pugu bibi. oh keur usum tiris kieu mah cocok nama nu hanetan. Tapi naon ye cobaan tahu isi bi nah anjirnya keur usum tiris kieu mah dar tahu isinya guys ya. Cobaan Nah, geus aya ceu iroh ge dagang tahu isi ku anggar teu payu deui. hah anjir. Iya gunakan strategi marketing atau S3 iya. Jadi bibi bedakeun tahu eusina jeung biiro nya. Bibi mah jerona make kupon teh Pajero Sport, lamun teu Kijang Innova motor Nmax imah tah cobaan dijamin lah ciro ge lewat anjir sok. Udah heueuh nya, A. Rek ngajarna isuk nya teu laris geura sapoe genan. Nya sapoe ge bangkar anjir. Bangkrut nu ayam. Di aing hayang dadagangan segala anjir. Rek nyeun jigeho cenah guys. Pan masak cai ge tutung anjir bi aing mah.